Acana sumping kaditu teh hoyong saageng alitanya aki ngababarkeun sejarah ya teh sanes kanggo kepentingan pribadi ieu mah intina ieu kanggo kepentingan umum ya teh mengenal ke insyaallah meureun rame ieu tempat jarah ke aki alhamdulillah asal yang mah urangna si panteng kana Maha Kuasa ka Allah da urang sagaru pagi angin Allah gitu yang mah gitu. Sejarah lulumpang teh kumaha tah ki Sudah lumpang teh aya hiji ya, lumpang na tempat cai itu amun baheula mah cenah jam gitu eta teh lumpang teh di pasir lulumpang teh cai jam-jam itu sabaraha ti tahun ti zaman iraha eta naon ayana eta lulumpang ratusan tahun itu eta mah ratusan tahun tahu yang uning teh karena kan abi aya catatan di desa kanggo dokumentasi di ongko ya mengenal kamurang kali ya orang Golat sadayana Yungku ya orang Garut lebih orang Tasik lebih gitu Tasik ya iya kan kanggo umum gitu ki mudah-mudahan aya maslahatna kanggo urang sadayana aya barokahna teh yang mau kana nu berusaha anu kitu asal urang panteng kana Maha Kuasanya urang numutkeun kitu sagara rupa kudu ngayakeun tahajudna salat witirna sunat tasbih sunat hajat sunat duha isuk-isukna dalaksana saum anu ciluk dinten atau bulan purnama eta kudu dilaksanakeun aya eta sok aya acara ngangkat batu eta tos aya ti kapungkurna tah eta teh manuatna teh lamun urang ngangkat batu eta angkat tiung pomonya sebagai sebagai pegawai negeri gampang naik pangkatna teh gitu gitu nya siloka nama simbol nama tak model orangnya jarah kadinya cenah mah uyah cenah jeung botol kosong kitunya ya pada saya botol kosongna uyah jeung di pagawean urang nya di pangaran-ngaran di pagawean teh sok anu naon sok aya nu iri dengki tak kitu awurkeun nya ka itu coba bari maca ayat kursi gitu jenengan teh Eyang Dharmaraga Kusuma Dagolangan Jakalana anu disebutkan ngalalana teh nyata di urang teh lawan merantau ke Sumatera ke Kalimantan kemana jadi ngalalana gitu orang kasih kita pernah senang sok ngalakonan sholat anu 5 waktu sok kayang ciing cenah gitu namanya sok mah cara mah ulang aku osok yang dah kapal kayang mah itu aya saja ayeuna ka hareup saplaksanakeun da hidup cuma hidup di dunia ya balikna kalebetkeun atuh sok laksanakeun tamuan abi saparakanca teh hoyong terang sakali hoyong ngedawidina kitu hoyong ka ditu gitu mohon salah sakadaan teh kan diayakeun bongbangnya naon di dieu mah kitunya aya mah teu aya yo nanya ka luhur nyendak cai tidinya gitu ke katambian meureun cai ti ditu Itu Nabi mau yang naratas gitu. Kamari kan teh yang jiwa negara. Ayeuna ka dieu ke Ganjar. Mudah-mudahan tiasa ayeuna menyeluruh satatar galuh. Tiasa kaungkap gitu sejarah. Yoge nya model kayak Ratu Galuh, kayak yang Sekar Kancana, kayak Pobor Ngora, kayak yang Cakradewa. Ada kali nya kitu we tuh Ki
nya aki sing sehat sing panjang wiswana meureun ayeuna alhamdulillah tos ngabeberkeun sabeunyer sabeaseun ilmu pangaweruh jampe pamake aki Amin. ka ieu anak incu meureun teh kasabatna teh meureun Nah, anak itu atuh. Bukan Tah itu. teh tugas di eyang Itu deh. teh Uaknya. tos 21 tahun. Keluar di PLN we apa? aki teh Keluar di PLN. Tah waktu Mamang Wilastra nya anu muncenan eta itu teh kalau teruskan cenah yang satu siatu kan sanes eta yang da aki amang ini da abdul kakara keur baca sampai kita di PLN gitu ayeuna kadieu sendiri kena ayeuna sing ngajantenkeun penerangan tak kamurang kalih ka anak incu tapi alhamdulillah lamun urang bener-bener migawe nama nya pribados khususna meureun umumna ieu di saderek sadayana nyuwunkeun karidhoanana meureun pangjajakeun nya cang tawasul kitu di ditu ki sarta acan hoyong ngangkat teh da bigi kangen hoyong ngangkat teh nya kitu tangan asal benar wae kayak yang maka benarkan migawe na urang itu benar-benar dipigawe. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkul di kawakilan ku sahabat ayang. Muga abina kalau swatala dimana katanya mana salam. Sama menjadinya kalau sahabat ayang anu ngadeus kaya. Mudah-mudahan mantan dijabah ku Allah Subhanahu. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah ya Allah mana mungkin ya kalau berdua ya kan sama serotong serotong Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu billahi la ilaha illallah wa la ilaha Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hidup diijabah. Amin Allah nu maha unina, nu maha waras, nu maha asih, nu maha bijaksana. Amin. Tentang kurang simpan tentang maha kuasa. Da ulang amin Allah nu maha unina, nu maha waras, nu maha asih. Kurang simpan tentang maha kuasa. Sok laksanakeun naon perintahna nu maha kuasa. Ulang laksanakeun insyaallah. Naon pikayang kurang bakal ka ala ajalna. Amin. Terkimakan kayang sing lancar sing tawakal. Amin. Kumaha ki? Aku mau orang maksudnya naon. Mudah-mudahan orang sing aya barokahna. Amin. So, naon orang mana usulna itu mentara. Usul nama inti nama antara kahirupan jeung kahuripan nyaki hoyong gemah ripah roh jinawi. Amin. Mulus rahayu salamet dunia akhirat. Amin. Sumping kadir sejak silaturahmi Amin. nepungkeun tatali rasa meureun ieu teh icu-icu ti golak. Maka hoyong ngenal cenah orang golak ini terang gitu ki. Mudah-mudahan Nya mugia aya pangwuruk we jangan ti ayang mangga gitu. Didugikeun dimakan kayang sing lancar sing tawakal urang nanya urang amin Allah nu maha uninga nu maha walas nu maha asih nu maha bijaksana ke urangnya urang sok laksanakeun naon anu kudu dilaksanakeun ku urang eta saum nebus dosa anu teu karasa nebus rinci urang anu colongan kulong-longan mudah-mudahan urang sing aya barokahna. Amin. Ya Allah. Daya supaya usik maliki amin Allah nu maha walas nu maha asih nu maha bijaksana kurang bus dosa anu teu karasa keun anu dihajama dari dieun ku hidup ieu nu teu karasa anu kudu dipigawe supaya badan urang hampang ulah aya halangan karuman itu deui nya
orang laksanakan insya Allah mungkin orang karawas kurang namanya tadi digawe kurangnya mulai sunat-sunatna sunat witirna sunat tasbihna sunat hajat sunat duha sepisu sunat duha teh hageung manfaatna kenaik rezeki urang nah tah bakal rezeki urang teh di puasaan dina bulan jeung itu jam 7 nah sunat duha segitu terang tah sakitu tah bakal hampang sing lancar sing tawakal Amin. Ya Allah. itu atau gimana itu nah salah satu adalah Sabtu dalam sauna ya Sabtu Ahad dua dinten tidak nunggu dilaksanakan dua dinten saum tangke Sabtu dan Ahad Senin sore buka Senin penting yang buka ada mau bubur casak serang sok mudah-mudahan dengan barokahna kurang sih pantang kana Maha Kuasa sok sabisa-bisa orang satu bidang tahayun mengingat atas tahun ini tiba-tiba sekali patus katibannya insyaallah mah susah hidup amin ya didoakan saya mudah-mudahan sing barokah sing aya amin sing aya dina kalancaran anak ya amin alhamdulillah dengan Jamal Jalaluddin selamat pagi dengan dinten Jumat. dinten Jumat mah kita kedah kemampuan di badan orang geus kumpul laksanakeun anu kedah dilaksanakeun tahajudna surat witir sunat tasbih sunat hajat laksanakeun di badan orang geus kumpul kekunangan ka mana geus kumpul tina badan orang asal urangna sing pantang ka Maha Kuasa nya ka Allah ya urang terjamin Allah nya mudah-mudahan sing lancar sing tawakal atau tidak mati bumi di gawena yang paling mereka di saum di rumah hidupnya insya Allah hilang sampai kita pakai jam kereta ada ya pangkuan Bismillahirrahmanirrahim. Saya lakukan. Jadi ngangkat bujur mungkin. Ya. Berikan sisi sampai ada itu pangkon. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa.
Terakhir. Angkon. Bismillahirrahmanirrahim. Angkon. Bismillahirrahmanirrahim. Sana sabinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Angkon. Bismillahirrahmanirrahim. Angkon. Angkon. Bismillahirrahmanirrahim. Angkon. Bismillahirrahmanirrahim. Yang minta ijazah. Tapi pun Februari ya saya bantu tak jujur dulu Dan nak ke jam dia. Buka kan. Macam teman apa ni? cukup dulu